Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa seserangan deui soksana semung di Jomantara. Ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang leraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jajanan danar. Dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-37na. Mudah-mudahan karena ia sedang sudah singa jantankeun panglipur kalbu pangabaramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mingkat cinta tur mingkat resep kana seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapadatu yang kolong ti kana waktos semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Oh, getang teh ieu boga tunangan, boga tunangan kaboga kita bogaeun. Keros harita anu ujug-ujug datang sawaktu Yandi anu nanya tur ngajak balik ka Erina tangtuna we ngajawab geus boga tunangan sebab encan aya konfirmasi jeung jadi salakina. Biasana anu jadi salakina sok nyebutkeun anu lain-lain, sok nyebutkeun kabogoh atau sok nyebutkeun dulur atau jeung yeuna. Anu matak sok sieun pasalingsingan. Erina barang ngadenge Ros anu ngomong kitu harita neuteub ka Ros. Tapi teu ngajawab oge lantaran piraku kudu pacental-cental di dinya. Yandi harita nu neuteub ka Erina bari imut teh geuleunyu. Erina. Urang kedah bohong sagala ka Akang. Biasa kan wisar ngakang? Tetiasa Kang hapunten. Erina saudara Erina oge tadi nyada kendaraan. Nya sih. Emang wa kendaraan si Erina mah. Ros harita. Bari imut ngageuleunyu. Ros katingali pisan hayang ngaprok-aprok teh antara Yandi jeung Erina. Sabab dangtuna we meureunna aya pemasukan ti Yandi. Anu bisa pake jajan pake itu jeung ieu na Ros. Sok sabiasana biasa kitu geuningan. Asal mang menangkeun asal pang macomlangkeun meureunna ka Erina nu tangtuna. Yandi geun teu lebar ka Ros mere itu mere ieu. Waktu nyerelek ka beurang. Danar anu diteleponan tidak tadi encan wae ngangkat. Mana sih Kang Danar teh mah magejeng teu ngangkat wae. Antukna telepon oge dihasupkeun kana kantongna. Danar anu kabeneran dina waktu harita teu bisa kaganggu sabab manehna keur aya meeting. Jadi moal mungkin manehna nu keur ngobrol harita sanajan nyaho aya telepon teh jadi pamajikanana tetep teu diangkat ku manehna sabab keur tanggung manehna meeting. Sanggeus beres harita meetingna. Danar harita dina hatena pok ngomong. Aya naon Erina nelpon ka aing nya. Aya masalah gitu. Telepon we. Danar harita anu malik nelpon anu jadi pemajikanana nya teh Erina. Erina anu asup ka kelas tangtuna HP kabehna di silent supaya ulah ngaganggu tur konsentrasi kana pelajaranana. So barakali nu antukna harita telepon ti Danar oge teu diangkat ku manehanana. Kerja ke kelas meureunnan. Keun bae hangke we. Ceuk Danar harita nu antukna ngasupkeun di HP-na. Waktu beuki nyerelek ka beurang. Nu kabeneran dina waktu harita memang eueuh jam pelajaran anu berarti. Anu antukna jam 10:30 mahasiswa siswa-siswi tangtuna kalaluar. Sararea anu geus pabuis anu rek baralik mah terutama di kelas Erina
jeung aya sabaraha kelas anu tangtuna balik masih kena beurang. Erina anu bareng harita jeung Ros nuju kana parkiranana masing-masing atanapi nuju kana parkiranana rek naik kana mobil masing-masing. Ros harita pok ngomong ka Erina. Erina, masa si Yandi teh jalan bager, geus bager beunghar. Pokona mah prioritas pisan ya pokona mah. Kunaon teh ku kamu Ros? Erina kan saya boga kabogoh meureunnan. Namun satu boga kabogoh geus pasti we disabet. Cek Ros harita bari imutna galenyu, meni pede na karanan. Sedengkeun Erina harita kur tiba imut we ngagalenyu. Yandi anu kebenaran geus nyampak harita dina parkiran, anu keur nangtung bari nyarane kana mobilna. Barang ningali kalalarna Erina harita nu geulis rancunit, kerudung meni rapih na karanan make baju muslim. Yandi anu neuteub seukeut ti kajauhan harita ningali teu kiceup-kiceup. Karena tangtungan hiji wanoja anu tangtuna geus boga salaki dina waktu harita. Erina anu ngagebeg lantaran ningali dina parkiran deket mobil manehanana aya nangtung anu keur nangkep harigu tetela. Yandi anu ngaraguan ka dirina jigana mah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Si Andi mah kejung nuturkeun we aing dia. Aing kerulung berheula jeung menjadi salaki. Kumaha keputusanana bisi da aing nyebutkeun boga salaki di manehna. Biasana geus sok kamari ge kitu kapanan. Cek Erina harita anu ngarasa bingung rek nyebutkeun boga salaki sok sieun teu panuju jeung di salaki na nyatana danar. Lantaran ti heula-heula pernah cekenalan nyebutkeun ka dirina mangrupakeun dulur. Antukna Yandi harita nyampeurkeun, Erina. Nen. Mobil Erina mana? Itu nu beureum. Nu beureum ieu. Emang kunaon? Yandi harita dina hatina pok ngomong, dan dia mobilna. Berarti Erina tuh lain jalma sembarangan beureunan. Erina. Kumaha pami urang tua geula yuk. Hapunten pisan Andi. Erina teh tiasa. Tadi tos disebatkeun Erina tos tunangan. Pangindaran kanggo tuang ngungkul mademang naon Pak Indranya. Penting mah teu jalan-jalan, kur tuang ngungkul. Uang langsung we. Hapunten pisan. Bili anu di bumi oge dideupeun deui. Cek Erina harita nu kekembungan. Oh, nyantos satunya kitu mah. Cek Yandi harita ngarasa jengkel sabenerna hatena. Tapi itu bisa maksakeun karena kahayangna Erina anu memang nolak ka dirina supaya manehanana ngadakdar. Nyantos satunya, Ros, Erina ti payun teh nya. Yakin mal dah hari lanjeng Yandi. Ros, Erina bisa arep bisa dideupeun dari imah soalna mah. Oh, nyanya atuh. Nyantos satunya, Ros, Yandi. Apuntennya. Oh, nya teu naon. Cek Yandi harita bari neuteub seukeut. Erina harita anu ngahurungkeun mobilna ceklik can kadenge. Mobil anu mewah warna beureum nu tangtuna mobil sport keluaran terbaru. Anu di kampus eta mah kur hiji-hijina mobil eta anu memang keluaran terbaru loba anu lain ke mobil sport nu jelema beunghar mah. Tapi eta ngelehkeun sararea nu tangtuna. Sabab anu bogana nya tara mangrupakeun pengusaha sukses, danar. Erina harita munurkeun mobil gerung harita mobil ngagerung. Sararea jalma daek teu daek kudu ngareret kana mobil anu ngagerung tur mewah nekeranan. Mobil ngageleyeung harita ningalkeun eta pitempatan. Nyemprung init nyaeta ka batu nunggal. Pikeun datang ka imahna, balik ka imahna, nyatana imahna danar. Tegung sirila harita mobil geus nepi ka imahna deui. Erina nu aya di imahna harita rurateret ka kenca ka katuhu nu kasampak aya Pak Arum atarapi Pak Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah geus mulang waya kieu geuning Erina. Mohon Pak. Cek Erina harita bari suntangan. Mama kemana? Mama ke di kamar berenang heula.
Nang danan teh euy. Nyancan balik atuh paling ke biasa jam 3 danar masuk mulangna. Aya naon kitu? Henteu. Nyang geus atuh ka ditu ka kantor atuh juk. Yang kewe. Erina harita nu pamitan bikin ke kamarna nu saterusna cucu-cucu segala rupa. Erina nu ka dapur harita ka sampak indungna jeung si bibi harita nu keur mararasak we. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam Erina. Geus mulang geuningan. Nah. Cek indungna harita bari acek anakna bari suntangan harita kana jadi indungna. Indungna Erina anu memang ayeuna mah cicing di dinya sok sabantu-bantu we lain dititah ieu dan teu dititah sebentarna mangan peda daripada cicing sok mantuan si bibi. Atawa naon we nu sakira-kira di manfaat dia tapi tempatan itu gitu nempel hirupna padahal mah da. Dana lamun kamangih mah ulah teh gawe kawas kitu teh ngan masuk maksakeun we da meureun heueuh kesel intina mah kitu. Nah, geuningan beurang kene Erina. Bikin ugna harita. Apa ge jam pelajaran teh kirang euna teh. Jadi entos we euy pengal kene. Oh, nyang geus atuh. Masak naon mah? Biasa ya renang. Terus oge sayur-sayuran nu kada dieu ya. Naon kita dahar? Henteu mah. Erina mereka kantor mereka kantor nya juga tuh. Harita Erina anu nyiapkeun segala rupana. Rek mah ka kantor. Beli nang teh centuan. Bisi telepon teh can. Acan buku telepon heula tuh bisi nas ka kantor anak geus makan ke teh. Nah. Harita Erina buru-buru we nelepon nu sakainget temanna kantor make jeung telepon heula. Halo, assalamualaikum. Cek danar harita anu sorana bari hiton keranan. Waalaikumsalam Kang. Erina nuju di kampus. Aya naon tadi di kampus nelepon ka Akang. Ku Akang di telepon di teu ngabalas. Hapunten Kang tadi teh. Pas keluar katingali. Duh cek teh Akang nelepon. Aya naon tadi telepon ka Akang? Aya perlu ka Akang. Sih tapi engke da Erina bari ka kantor aya. Akang terus datang can. Rasana Akang teh can tuang. Nyanak tuangeun. Oh, nyosok atuh kadenya. Kang. Erina harita bungahan kerana lantaran salakinan nunita. Erina nu antusias karana dibantuan kun jadi indungna oge si pembantuna. Anu langsung Erina ngawadahan kana rantang itu jeung ieuna pikeun mawa ka kantorna. Harun anu ningali Erina anu singset tareng dana anu rapih na karanan harita pok nanya bari neuteup nya kitu baheni. Ka mana Erina? Mereka kantor mah. Oh, dahar di kantor. Namanya terus nelpon dah. Oh, nya juga tuh syukur we gitu mah. Erina. Mah. Nah, ini balik berang kene. Mung aya 2 pelajaran mah. Enten Erina oge nya langsung uih we. Oh, geus kitu mah. Nyakeun bayar tuh kitu mah. Mereka langsung ke pabrik eta perusahaan we nya euna mah. Mereka kantorna danar. Mah. Yang geus atuh juk hati-hati di jalanannya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danar atrapi Erina nu antugna keluar. Kacaturkeun di tempat anu lain. Wanoja anu salama ieu teu kadenge kabarna. Anu ngarep-ngarep ka hiji lalaki datang ke tempatna. Sok-sokan hayang ditelepon tapi tetela anu diarep-arepna henteu ngabaran wae. Saha atuh eta Wanoja? Eta Wanoja teh tetela anak anu sok disebutna nyaeta tante Ana lamun ku Ainun mah.
anak harita anu geus cukup lila teu papanggih jeung Danar. Lantaran anak memang harita kesempet ke luar negeri ongko. Ayeuna geus datang deui ka Indonesia. Anak di luar negeri teh aya kana sababaraha bulana. Atau tuna kangen we. Coba nelpon ka Danar oge harita. Teleponna tara diangkat ieu ku Danar. Sempet diangkat oge. Danar keur minta dihampura lantaran sibuk cenah. Danar nu teu ngomongkeun itu jeung ieu nah. Sabab manehanana Danar geus apal tangtuna saha anak. Sedangkan anak anu memang teu nyaho ieu yen kalakuan manehna teh geus kapanggih lain ku Danar hungkul tapi justru Danar oge di bejaan kudu jadi anakna nyetan Ainun sempet mangihan jeung hiji lalaki dibuktikeun ku Danar teh tara bener. Yen anak babarengan jeung dijadi lalaki lain. Untung Danar encan naon-naon. Kira-kira jam 10 anak anu geus dangdan geulis. Liwai-liwai harita di hareupeun meja rias. Sagala dipasangkeun tangtuna memang bener awakna memang jangkung tur geulis anak teh. Saha we nu ningali ka anak tangtuna we ngarasa pogot tur moal bisa ngecepkeun panon. Kang Danar kunaon nya teu nelpon-nelpon ka itu kangen kitu. Jika anak harita anu pede na keranan. Sabab memang aya omongan Danar ti heula ngan pedah. Tidinya omongan teh terakhir. Anu tadina Danar arek ngobrol itu jeung ieuna dak dumadak teu tulus. Anu teu kapikiran kunaon Danar anu teu jadi ka manehana rek aya piomong. Sabab Danar untungna kaburu di bejaan harita kudu jadi anakna jadi pertemuan jeung anak oge dibatalkeun alasanana Danar pekerjaan we nu tangtuna. Anak harita nu geus kaluar ti imahna naik kana mobil mewahna gerung harita mobil ngagerung. Anak harita nyemprung init ke Bulawetan nuju ke Jalan Bebas. Rek nuju ka salah siji perusahaan. Anu mana perusahaan Danar teh? Nyaetana PT 3 Intan. PT 3 Intan merupakan perusahaan raksasa anu aya di Kota Bandung tangtuna. Hiji perusahaan properti anu geus nyieun sagala rupa di Kota Bandung, ti mimiti perumahan, hotel jeung sajabana nu tangtuna. Danar anu nangani proyek-proyek anu semacam eta di jalan di Kota Bandung. Tengah 11 mobil nyemprung harita nepi ka hareupeun perusahaan anu bertengger di sisi jalan anu gede nakaranan tur mewah. Mobil harita diasupkeun ka lokasi sanggeus dipangbukakeun ku satpam sabab apa lain sakali dua kali eta mobil asup ka dinya teh. Tapi jamaah anu geus waktu lila tangtuna. Tapi tetep we masih kena apa. Sedengkeun Danar anu aya di kantor harita anu keur ngabahayu we. Bari ningalian laptopna, ningali berkas-berkas, laporan-laporan tangtuna ti karyawan-karyawana ti para staf jeung sajebana. Danar arita nu nelpon nu tangtuna ka klien. Halo, assalamualaikum. Iya. Jadi kieu pebar perusahaan proyek anu dikerjakeun di Bali. Tangtuna proyek anu memang bisa disebutkan proyek paling besar di antara proyek-proyek anu lain. Mengerjakan sabaraha hotel jeung tempat pariwisata tangtuna lain hal mudah. Iya. 2 bulanan deui lah saya bisa ke Bali.
Iya, soalnya kan aya proyek-proyek oge di dieu nu tang tuh udah cepet-cepet dibereskeun oge. Siap. Ya. Iya, siap. Yaudah. Sanggeus kitu harita Danar nyimpen di telepon. Tok terung sirila harita nu ketrokan. Masuk. Harita tetela anu mukakeun pantot Danar kaget nakeranan. Ana. Kang Danar. Kemana wae Kang Danar teh? Oh, keleresan. Akang nuju kasih bukan heula. Kang Danar. Kunaon telepon ti ana teh teu dibalas-balas. Punten Ana. Baru tadi akang kasih bukan heula jantan akang ngecek HP atau serangnya kadang-kadang akang oge hilap HP-na. Margi HP akang sana siji kapanan terangnya lira. Ya HP anu khusus aya HP anu biasa ku akang dianggo kerja. Jadi nu sering dicanapnya HP pergi kerja we. Sedangkan HP anu sanesna memang jarang ditinggal ongkoh ku akang teh. Cek Danar harita alesan itu jeung yeuna. Kenaon sih? Kumaha Kang sehat? Alhamdulillah. Danar harita nu teu ngomong malikeun kumaha manehna sehat deh. Ana harita kerung tinggal disikap Danar anu acuh tur cuek we ka dirina. Narima mah narima, tapi dina acuekan dina karamahan oge rada beda ayeuna mah. Henteu kawas Danar anu ti heula. Anu selalu neuteub seukeut ka dirina anu kanu geulis. Ayeuna mah cacakan manehna geus beak dangdan ku kumaha, tapi Danar sigahna hare-hare we tenangna karanan Danar teh. Kang Danar. Kang Danar teh naon kan? Aku mah katingali ku Ana Danar teh naon. Alhamdulillah akang sehat. Oh. Hayang nama kumaha ari kamu? Teu Danar mah deui. Anu diarep-arep teh ngomong kitu teh henteu. Kunaon Kang Danar teh? Biasa makan ningali aing teh meni gak nu pagot nakeranan tapi aing henteu gunanya. Naon? Danar harita. Sedengkeun di parkiran nu lain, nah di tempat nu nya di luar di parkiran. Harita Arina nu ngasupkeun parkiran ka tempat nu biasana parkir. Mobil dununganna atan bin mobil salakina katingali we anu koneng harita mentereng di dinya aya. Geuleung mobil ngageuleungkeun direnengkeun harita jeung mobil salakina. Red Danar kana hiji mobil anu warna bodas, anu sarua mobil sport mewah. Yang Danar eta tamu juga nama. Jika dina harita. Ngaganggu mah nya. Jika dina deui harita nu nangtung. Katingali ku Erina harita aya staf nu datang ka dinya nu keberanteuing arek ka mana eta staf teh. Punten. Cek Erina harita bari nyampeurkeun. Bu Erina, mohon Bu, aya naon Bu? Aya tamunya. Tamu. Teu aya rupina mah. Aya rencana pada Danar hungkul. Nyantos satunya. Harita eta staf manggut nu saterusna init. Sageus jauh harita neuteub seukeut malikeun patnona. Atanapi malikeun badana neuteub seukeut ka Erina anu asup ka jero. Pasti bakal papanggih jeung awewe anu biasa sering ka dieu aduh kumaha nya. Aku yang bejaan gitu. Terus nepi kenal lip deh. Erina nu tetela geus asup kana jero lip. Eta staf tadi narek bejaan ngan telat. Kakara kepikiran yen Erina pasti bakal papanggih jeung hiji jalma anu sering babarengan jeung Danar dina waktu harita. Nyatana Ana. Tok. Sepatu anu dipake leumpang ku Erina harita menit tenangna keranan kadenge tak-tokna. Derengkeun Danar anu aya di ruangan ayeut harita anu keur pareup-hareup
dina meja harita pok ngomong ka anak Kang. anak ke mana bae Nanti kalau rasan kamari ke luar negeri pugu ge ka Filipina, ka Singapura. asal pekerjaan. Tangkosna teu masalah pekerjaan, biar kuting masalah naon. Oh, Emang kumaha gitu kan? teu kumaha. Barangkali kitu harita tok. Harita Erina anu ngetok. Masuk. Danar katingali hari kadenge ku Erina anu nitah asup. Brai pantomuka lalaunan. Erina anu ningali hiji wanoja anu geulis nekaranan harita. Neuteub seukeut ret ka Danar. Danar anu nangtung harita. Erina maksakeun imutnya gelenyuk. Yang Danar. Sedangkan anak harita anu neuteub seukeut ka Erina anu rapih nakaranan kerudungna anu memang rapi, pakaianna rapi serba mahal itu jeung ieuna. Maklum pamajikanna bos. Anu tangtuna we diurus ku bos. Yang Danar. Ari saha? Cek Erina, cek anak harita lantaran Danar anu katinggali nangtung terus nyampeurkeun ka Erina. Anak nepangkeun ieu istri akang namina Erina. Dek harita anak dak dumadak asa ditonyok kalau badada naku halu nu sakitu gedena. Istri? Ieu istri akang. Kang Danar. Kunaon Kang Danar teu konsisten? Teu konsisten kumaha? Erina anu nangtung seukeut harita nu rek sasalaman ka anak harita teu tulus. Lantaran ningali paroman anak harita nu katingali amak nekaranan ka Danar. Ret ka Danar. Danar harita ningali nu jadi pamajikanana gerawak nyepeng kana leungeun anu saterusna dikaleng paloba cangkengna. Anak. Ieu istri akang. Kang Danar. Kunaon Kang Danar teu konsisten? Apaan? Naon? Urang di antara urang teu aya hubungan naon kan? Kalarasan akang oke teu acan nyariosna naon ka anak. Janten punten akang teu ngonang ka anaknya. Waktu akang nikah. Erina. Kang. Nyarak naon eta? Akan teu can tuang kan? Akan teu can kuang. Geuning. Yang kene teh kampus. Cek Danar harita bangun anu ngahajan keranan mesra-mesraan di dinya di hareupeun anak. Anak nu jengkel harita langsung nangtung. Kang Danar. Kang Danar teu boga hati pisan. Maksana? Kang Danar. Kang Danar parantos ngajak-ngajak ka anak. Pikeun nyarios hiji hal. Anu mana eta cariosan di arep-arep misan ku anak. Dina waktu eta tapi aya hal anu kedah dibatalkeun. Aya hal anu kedah dibatalkeun. Naon? Erina. Sekarang di dinya. Kang. Tarik. Tarik di tadi na bangku akang. Erina harita nu dituyun, nu saterusna didieukeun harita. Siga kana boneka we beungeut geulis harita didieukeun dina kursi anu paragi Danar. Uguh we anak barang ningali sikep Danar kawas kitu anak langsung we amarah nakaranan ngaboleudak dina waktu harita. Danar. Erina antosannya sekarang. Cek Danar harita teu pedulikeun ka anak. Danar. Anak. Naon? Danar sama sekali teu gaduh perasaan naon Kak? Teu gaduh perasaan ka Erina.